Oh nah geninganan Kang tiasa gitu. Nari ayeuna akang linggih di mana? Apa masih di Cimahi atau nepi tos ngali? Ya maksud teh sareng istri akang gitu. Nah masih tinggal di tempat anu ti payun. Pokna Deni sabari kerung. Loba kapanasaran kulobana pananya ka Kang Asep narima keterangan ti Kang Asep nu kiwari jadi tukang dagang ngiderkeun barang teh. Da puguh Deni mah karek apal ari sugan teh masih dinu ti heula we da Kang Asep teh kapan digawe ge di pabrik rajut. Nya gawena teh di pabrik rajut ge geus puluhan tahun. Luyu jeung beja ti Andriani ti heula oge. Nah ayeuna jadi pindah pacabakan cenah. Nah aya masalah atawa kumaha? Kitu kapanasaran Deni harita samalah najan tutog mol oge